Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyalindung abdi ka Allah tina panggodana setan anu dilak. Kalau wajib jenengan Allah anu maha welas tur nu maha asih. Jeung sawareh tina ayat-ayatna ajeuna geus ngayugakeun ti jenis aranjeun jodoh sarta anjeunna geus ngajadikeun kacita di antara aranjeun sangkan aya dina katring terima. Adu karitu teh kakandung ayat-ayatna pikeun kaum anu malikir. Hadirin anu sami sumping, tatamu anu sami rawuh, dina raragama pakpang bagia calon panganten pabeukeut dipapak upacara khusus adat Sunda di kawitan. Syukur kanu agung ya Allah pangraksa jagat. Sujud syukur kanu agung ya Allah pangraksa jagat. Gerimis tangis jisim ngoprul ngenes cilam tangan yang hujar di juru negeri milang laku esi bumi rawayan aing-aingan ngaler ngidul pepentasan boro-boro jeung salah ngajul bentang kulamunan lalakon panjang cacakan mindeng Rusia na tebuni lebah amparan saraka pun sampun wa waleng ser kapayun wa tu aya laki langit lanang jagat terah pasundan bagiakeun wa Wilujeng tepang kasadayana riri heula di dieu keur upacara
Sarasin behla wasaja cacarita perkara no upacara kurang anggus kenayeuna dulur-dulur anu sami cunduk bari anu sami hempak tu di payun aya lalaki langit larang jagat terah pasundan kiwari urang bagiakeun hei ambu ka dieu di mana abah di mana abah ini dia abah di mana keur ngasihkan keneh kitu abi ku guru duga kadieu urang kaul urang bagiakeun ieu atuh aya lalaki langit abah ini mana si abah teh di mana di dieu ya abah mah di dieu di dia ya. Alah, Abu. Hei. Kadieu. Turun. Hah? Ieu turun abah. Di mana? Kadieu itu orang aya lalaki langit lanang jagat terah pasundan. Anu kiwari sejak muka selakasan urang bagiakeun. Urang bagiakeunnya heueuh. Urang sesinglar heula, urang sesinglar. Urang sesinglar heula abah. Beh salamet. Kabulah kamana kabulah kaler heula kabulah kaler. Bismillahirrahmanirrahim. Gusti aya si Gusti ulu mawa duka jamata aya kelem newo-newo aya setan tidak rupa anu di belah kaler kabeh pais oer jeung pais jar. Uang sieun. Kagoler sia anu di belah kabulah kidul. Bismillahirrahmanirrahim. Gusti aya si Gusti ulu mau ngadu kajak mata aya kelem newo-newo aya setan tidak rupa anu di belah kidul. Pabeukina pais bakatul urang sieun. Wah, kagoler sia anu di belah kidul. Moal ganggu moal geus ngurungkut anu di belah kidul ge. Kabelah kulon kadieu kulon. Bismillahirrahmanirrahim. Sia si Gusti ulu mau ngadu gajah mata aya kelem newo-newo anu di belah kulon kabeukina pais oncom jeung pais balon. Urang sieun. Kagoler kabulah wetan kapal. Bismillahirrahmanirrahim. Bisi STP ulu mau ngadu gajah mata aya kelem newo-newo aya setan mindar rupa di belah wetan urang sieun. Ulah eta kapan anu ditunggu-tunggu di kakungkur di antos-antos Cibarengkok urang bagiakeun. Ambu. Aduh, ambu. Abah. Cangkeng kesel urut peuting aing uang kaul heula nya cangkeng urut peuting ye kesel urang cangkeng. Urang kaul heula sok lah. Incu uing nama sarena di sisi empang di handapeun jarami seinawi lujeng tepang yang kikinciran dina bale lamuning sareng sampedak sisindiran kirang sae estuning sampedak benak kamana naikkeun cincin kakaler itu saha nungtun digantelan sapu tangan itu saha meniginding si horeng calon panganten kamana naikkeun kincir kakaler bulan
dulur urang teh nya heueuh di kabeh aki urang. Rata-rata Rata-rata uana ninina akina Urang berakunya salin teu ngabageakeun ka Beda uwa jeung jeung kamu. baheula abah tuh tenaga. Hah? minal aidin Ai wal paijin. minal Kamu. aidin Kamu ulan ai tadi mah di ditu urangnya heueuh nya. Heeh meureun. Bareureum, bareureum. Pangkeun cenah bareureum nya. biasana Biasana anu tapi di beureum. dia mah langkung balageun Langkung balageun. Langkung balageun Langkung di sore. dieu mah. Dermawan sadaya di dermawan paninggaran. sadayana Heueuh. biasa hoyong Biasa. pakaulan cenah anu rada Aya atau aya bapak Aya, hajat cenah. aya Eta aya manawi manawi urang elap heula pananganan alap heula sok tak kitu ambo kasusah Aula. ditambah rumah tangga teh payah lelaki dengan arti pandi imah temahi ngupahan sorangan malah papasiaan berian bekat dapukuh kewasina gogoda cocoba mun urang rumah tangga lalaki dengan arti Apa nih? tadi serahkeun kapingan gogoda kawas lain wanoja belah ditu durian nu pegat dapuku gewasina uana ninina akina mamangna tetehna Mana ulah uang? kaliwat ya susah kageakeun ambo rumah tangga teh payah lalaki Huh? tengah Huh? arti Huh? padi Wah. upahan Wah. sorangan Wah. malah Wah. papasiaan durian nu pegat dapuk Ibina. wasina alah tah hatur nuhun rata-rata rata-rata aya kene gitu aya aya kene ibi alah mana ibina aya ibina aya oh ieu ieu meureun ieu ibi deui ibi deui ibi deui ibi deui ibi deui ibi deui mamangna ibi deui ibi deui oh ya akina ninina akina akina jeung ninina akina ih pahajat encan acan sombong amat pahajat oh pajat gage pahajat ibu hajat pahajat ibu hajat alah abu pahajat aya ibu hajat aya pahajat gening saweran terus tarik biasa namanya terus tarik terus tarik terus tarik ini licik wing menu abu nah terus dan terus tarik nah abu baik alhamdulillah di bapak hajat encan bea acan kayak nyusul nggak abu abu ambu Aduh. ulang ngolot teuing urang-urang bari mapak wae ulah bahagia. ngolok teuing bisi gede sabeula Wow, mau gede sabeula ambu. Tok, aya kana nu acan gitu ambu. Bibina, uwana, mamangna, tetehna, akina. ibina kina wana Hah? Aya keneh? ai di aki di ditu aya Aya aki. Nini, aya aya ka panganten pamaget geus ditepangan acan ambu. Hah? ki urang tepangan aki nenek ngepur cahaya ngepur kujang kerencang kewangi dibuka embang kehemat tutup pesan pajajaran
layang anu tos dipayun. Siap Aa, ia bade dipapag ku putri. Makanya Ibu. sumangga kanggo bakal ka ibu bakal calon panganten istri dihaturenan kanggo ngangkalung. Aha salim ka ibu. Nah, pantos. Aha salim ka bapak.
Esan Salimah. Ibu manca. Wilujeng sumping Bapak, wilujeng punten salim heula Pak. sumangkeun jali sumangkeun Ibu salim Bu. aturan kawilujengan Ibu pagi itu. jali wilujeng tepang aturan wilujeng sumping sumangkeun jali sumangkeun lenggah aturan kawilujengan Supados diabadikeun sumangkeun jali ku fotografer. lenggah aturan wilujeng sumping sumangkeun jali sumangkeun lenggah aturan kawilujengan bagian rawuh wilujeng tepang aturan kawilujengan bagian sumping aturan bagian sumping sumangga wilujeng tepang aturan kawilujengan aturan baca wilujeng tepang aturan silaturahmi Hadirin anu sami sumping tetamu anu sami rawuh sakitu nu kapihatur dina raraga pangbage mapak calon panganten pameget di lingkung seni Kecapi Suling anu dipimpin ku Ibu Iis SPD atuh bobo sapanon carang sapakan nada sihapunten anu saageng-agengna tutus langgung ke panghalang bobo sapanon carang sapakan mugi ageng cukup lumpur jembar hampura anu teda kalayan sistem kuring nyanggakeun sanes kanten kalapetanana kalian yahidan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng kantun kasadayana Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Langkung tipayun kersana para alim ulama, para juama, para kiai, para asatid anu sami-sami linggih di tempatan anu ku pribados tipayun pribados atas nami pengatur waktu pangjajab lalu lintas acara dina acara serah tampi di dieu nuhunkeun dihapunten rayahna tos kumawantun ngadeg di payunan kasepuhan hadirin sadayana anu manasim kuring ngemban tugas ti keresana Bapak Sohibul Hajat Bapak Dani sakulawargi kangge nataan atana pinyebatan acara-acara nu baris dikapayunkeun di antawisna acara nu kahiji nyaeta pembukaan, acara nu kadua laporan ti keresana utusan, acara nu katiru penyerahan ti atas nami sepuhna bakal calon panganten pamegat, acara nu kaopat penampian ti atas nami sepuhna bakal calon panganten istri anu salajengna acara simbolis anu diteraskan karena acara inti nyata acara ijab kabul atau napi akad nikah anu ditutup ku doa.
Atuh supados enten yang kolong teuing kana waktos sumangga urang sami-sami kawitan di acara. Urang sami-sami buka ieu acara ku sasarengan maskeun basmalah sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ieu acara parantos dikawitan pamudah-mudahan ku wasilah ausan basmalah urang sadayana ieu acara sing tiasa lancar ti kawit awal dugi ka akhirna ulah dugikeun aya hal sanes kanten anu teu dipiharep ku urang sadayana. Urang lajeng bae kana acara nu kadua nyaeta laporan ti kersana utusan anu mana tadi enjing Sohibul Maksad Bapak Dani parantos ngutus ka utusan anu alhamdulillah ayeuna parantos dongkap ka ieu patempatan ka kersana utusan waktos nereng tempat disumanggakeun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hazana lihaza linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidina mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah pribados angkat ti paninggaran alhamdulillah dugi kanu dimaksad anu mana alhamdulillah di ditu disambut ku bawargianana. Alhamdulillah ku kalayan aya dina ramah tamahna teras bae pribados henteu panjang lebar uih deui nu alhamdulillah dina uihna ieu teh sareng calon bakal panganten pamegetna tinangtos moal lepat anu dicandaku pribados miwah reng-rengan ku kalayan kitu sakali deui pribados ageng tawakup pangapuntenna khususna ti Sohibul Hajat tina padamalan pribados sak reng-rengan boh bilih kirang sapagodos atan lebih kirang nyugemakeun hapunten anu kasuhun anu saageng-ageuna manawi sakitu moal paos lebar ti pribados akhiru kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Rabbi sholli sodri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya fatahu ya alim ya fatahu ya alim la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah dina kesempatan ieu simkuring tiasa ngadeg kalayan cumarios ieu hiji nyandak nyaeta ngawakilan sepuhna Cep Andi anu kasebat calon panganten. Kukituna panginten dina rasan dieu anu parantos direncanakeun ti awalna. Panginten sejana simkuring anu janten sepuhna anu sababaraha sasih atanapi mingguan kapengker putra simkuring Cep Andi nyaeta ngagaduhan panginten titipan anu janten putri bapa di dieu anu waktos kapungkur parantos dilisankeun ayeuna sejakna panginten bade ngalaksanakeun janji anu pasidina anu pasang masulaya. Rasan dieu alhamdulillah keluarga simkuring atanapi keluarga besar Cep Andi kumargi masih kene situasina masih kene Idul Fitri anu alhamdulillah anu tadi kasebat rombongan simkuring dina kesempatan ieu anu ti kotana masih kena aya di lembur anu ti mana suklak siklukna masih kena aya di kampungan janten alhamdulillah tiasa bade niat nyaksi dina raraga panginten akad pernikahan putra simkuring di dieu
Taku kituna dina kesempatan ieu Bapak Ibu sadaya oge kasaksi lahiriahna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah. Alladzi ahalan nikah wa harrama sifah wa awada ilaih. Alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah amma ba'd. Dibuntal ku simkuring di awalanku bismillah walhamdulillah. Bapak Ibu simkuring nampi kaputra Bapak anu insyaallah sekedap daripada ditikakeun kaputri simkuring. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahil hidayah wa taufik. Wassalam warahmatullahi wabarakatuh.